Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur sim kuring anu teu boleh satia mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang Argayuda Channel nuju di mana wae ayana, boh anu tebihna, boh anu caketna, pon kitu deui kanu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi salawasna nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patepang sareng kabagjaan anu tan wates uangana. Dina waktos ieu sim kuring masih ngadugikeun carios nyambung anu judulna Asmara Sang Jawara. Kalian dina pidangan dinten kamari dina episode ke-11 nuju nyarioskeun Wisnu Kamandaka Jojo Patutunggalan sareng Ki Barong gegedugna para begal di wilayah antawis Muara Brurian sareng Panerokan. Margi Wisnu Kamandaka teh bade nepangan sepuhna Siti Masnahnya Bajubang. Takumaha kalajengan eta carios mangga dangukeun we dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Kalian pemugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana, tiasa ngajanten hiburan, kalayan tiasa nganteur aktivitas para wargi dina enggoning mayunan kahirupan sadidinten. Kalian sim kuring teu hilap teu oleh-oleh ngahaturkeun manglewu-lewu rasa nuhun, manglaksa kabagja ku pangdeudeulna, ku pangrojongna ti para wargi kana lumangsungna ieu dongeng. Wujud tina para wargi masih mika cinta tur mikareus kana sastra sareng kabudayaan Sunda. Mugi wae kabudayaan Sunda teh salawasna hirup kalayan tiasa ngempur hurung di langit parahiangan. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Asmara Sang Jawara bagian ke-12 karyana Andang S. Argayuda. Nyasok gerak koredaskeun ilmu kadijagayan Andika hari nya mah sanggup mahen kula ulah kantun ka omong der gera maju deui. Wisnu Kamandaka ngadadak beki galak pikirna geus pasti Ki Barong anu nyata-nyata ngabogaan ilmu sihir rek diwara.
Urang ajar budak sombong. Ciat. Ki Barong kahuru ku seudeu amarah. Antukna jadi lali ka Purwadaksi. Leungit kewaspadaan. Yan musuhna sabenerna lain lawanan manehna. Tapi Ki Barong kalah ku molebat na rajang. Badogna nyewuk rek ngagorok ti Koro Wisnu Kamandaka. Hait Wisnu Kamandaka anu teu oleh sayaga nempok Ki Barong anu bebeakan na rajang manehna. Laju kunyam-kunyam mapatkeun aji pangawasana. Dampaleungeun katuhuna ku meleter. Saterusna tina dampaleungeunna kaluar haseup bodas. Sanggeus bedog Ki Barong deukeut kana ti korona, Wisnu Kamandaka ngalengkahkeun suku katuhuna ka hareup bari ngagilakkeun awakna. Plos bedog Ki Barong ukur liwat 11 senti tina ti Koro Wisnu. Ciat! Sanggeus bedog Ki Barong ngaliwat, Wisnu ngabentak bari ngababukeun leungeun katuhuna kana dadak Ki Barong. Cebrod dampaleungeun Wisnu Kamandaka nu dieusi ku aji tapak geni langsung nanggal kana dadana Ki Barong. Tobat, ampun Wisnu Kamandaka. Ki Barong kocak dengek, laju sasampoyongan bari ngutah-ngutakeun getih hirup lalamparan. Panonna bolotot ka Wisnu Kamandaka. Manehna setengah teu percayaeun bet budak mora teh boga kadijayaan anu kacidaahengna. Kabur barudak. Ki Barong antukna mah leungit kelakianana. Manehna kabur bari teu pohon ngagorowok anak buahna sangkan kabur. Antukna remon Ki Barong lusles kumurusuk ke jero leuweung geledegan. Teu temong deui. Kagaranganna anu ngaku jadugna Prajawara teh musnah ku Wisnu Kamandaka. Kang teu sawios-wios. Siti Masna sanggeus para begal pada kabur langsung lumpat muru Wisnu Kamandaka. Hatena kasidariusna geuning lelaki anu jadi panutanana teh lain jalma samanea. Tekuna naon akang mah nyai. Tos biasa ngayunan jalma-jalma model kitu mah. Tebih keneh ieu teh. Wisnu ngajawab ka Siti Masna bari nempokeun sikap anu teu riuk-riuk dikacape. Padahal manehna teh tas tarung anu kacidalilana. Nambe paro jalan Gang, engke di pengkolan anu bade ka Bajubang aya warung. Urang liren we di dinya, pilih akang play ngopi. Kaleresan tukang warungna urang Bajubang, janten tos wano. Siti Masna nempo Wisnu teu kudu naon langsung ngajak neruskeun lampahna. Basa anjog ke panerokan, palebah pengkolan anu rek ka Bajubang aya warung leutik. Warung anu nyadiakeun jajanan sabangsaning sirop jeung cikopi. Kadaharanana mah biasa we ukur goreng cau kepok batu. Cau kepok anu pulen jeung cakial, beda jeung cau kepok anu aya di tatar Sunda. Wisnu jeung Siti Masna ngadon reureuh di eta warung, kalian dibagiakeun ku nu boga warung ku semu anu dareh deh. Euleuh geuning Bu Guru jual ti palidinya. Nganggo naon ti Murabuliana. Nu boga warung langsung galeh ge tumanyakeun anyar datang. Sabab manehna wawuheun ka Siti Masna. Iya pun lanceuk kanjak mapa. Janten teu kana kandaraan. Da teu tiasa ngalangkung kandaraan panjalana amburadul. Siti Masna ngajawab nu boga warung bari sarua ku semu anu dareh deh bear budi. Siti Masna mah kenaleun ka sakabeh urang Bajubang oge. Sabab lemburna teu sabaraha lega. Oh janten Ibu Guru teh tos kagungan caroge ayeuna mah. Si ibu warung langsung nyangkaeun yen anu bareng jeung Siti Masna teh salakina. Sabab tadi Siti Masna nyebut pun lanceuk ka eta lalaki anu jeung manehna. Teu acan Ibu nembe nuju tatahar. Kaelah sakedap deui oge diwartosan.
Siti Masna geus buleud paniatan yen manehna ukur rek boga salaki lamun ka Wisnu Kamandaka. Sabab hirup manehna nu ayeuna ceuk pikirna alatan ditulungan ku Wisnu Kamandaka. Jeung deui Wisnu teh lain jalma samanea mata kreueus ka dirina. Cik punten ibu, cik kopi na segelas. Kanggo abdi mah eta we sirup kalapa. Siti Masna langsung pesan si kopi jeung sirup duwegan. Saterusna duarana ngareureuh di warung anu eta bari galecok segera dicaritakeun. Sanggeus karasaeun jag-jag deui, laju Wisnu Kamandaka jeung Siti Masna neruskeun lampahna muru Bajubang. Ti panerokan ke Bajubang teh jauh keneh ku leumpang mah, kalayan kaliwatan teh mangrupakeun leuweung geledegan. Malahan batur selembur Wisnu Kamandaka loba anu garawe nyeun sirap tina kayu bulian di leuweung anu eta. Sabab kayu bulian mah ayana ukur di leuweung anu kareh ka muara bulian. Kang, rada sieun abdi mah pelebad ieu teh. Siti Masna cumarita ka Wisnu Kamandaka, paromanana kaciri siga anu ngemu ka hariwang. Sieun kunaon ari Nyai, da begal mah lamun aya di oge eta mah urusan akang teu kedah sieun. Wisnu Kamandaka nyangkeun ieu Siti Masna sieun aya begal deui. Ku kituna langsung Wisnu teh ngababaraha tena Siti Masna. Sanes sieun ku begal Kang, nanging di leuweung ieu mah kekoncara. Maungna sok liar dogi ka jalan. Pan batur salembur akang oge kungsi aya nu direwag maung. Malah dugi ka maotna, cenah warugana oge kapendakan tun sabeulah. Ih sieun abdi mah. Siti Masna ngabidik-bidik ingetan kana kajadian ka batur selemburna Wisnu Kamandaka anu maot alatan direwag maung lodaya. Ah Nyai masuk ala langkungan. Hirup jeung maot tos aya dina katangtosanana Gusti Allah. Teu kedah dipikasieun. Wisnu ngagebes karena caritaan Siti Masna. Maksudna ulah sieun kaleuwih nu antukna matak cilaka ka diri. Akang mah abdi mah dasana sieun ku maot, tapi sieun ku maung. Siti Masna ngajawab karena caritaan Wisnu Kamandaka bari bibiri-girigan. Angger manehna mah boga rasa hariwang, sieun panggih jeung maung. Tenang Nyai, akang mah tos sabaraha kali gelut jeung maung, tapi dugi ka kiwarikat masih hirup. Keun pami aya maung eta mah urusan akang. Nyai teu kedah hariwang. Satungtung aya akang moal anu bisa nyilakakeun ka diri anjeun. Wisnu Kamandaka ngaregreukeun Siti Masna. Da emang sanyana Wisnu keur aya di pileuweungan Saiteber oge sabaraha kali gelut jeung maung. Ke punten ngasuhila sakedap parawargi sakantenan simkuring sejak ngiring emutan ka parawargi anu kalersa nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe bela. Teu sanes supados di mana simkuring medar di lalakon enggal. Biasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Kalian tong hilap like-na sareng komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Cek paribasana cido oge can garing, caritaan oge can anggeus, ujug-ujug aya nu ngorosak tina rungkun. Laju aya nu ngagajel ka tengah jalan bari ngagaur handaruan. Breh dina jejaleuneun anu bakaris ka sorang ku Wisnu Kamandaka, aya mong lodaya lajag lijig bari nganggerem. Matana moncorong kanu duaan, siga anu ngahaja rek magat dua jalma nu keur leumpang ka lebah dinya. Sigana ieu maung teh lapareun. Akang aya maung. Siti Masna ku meleter. Naon anu dipikasieun ku manehna bet kalah nemongan. Bari eta maung teh siga anu ngahaja magat jalaneun maranehna. Cicing nyai tong gempeur. Nyaina ulah teu biti akang. Keun urang ayunan ieu maung teh. Sigana hayangeun ngarasan gelut jeung akang ieu maung teh. Wisnu langsung caringcing. Matana teu leupas ti maung lodaya anu aya hareupeunana. Hati-hati Kang, maung di dieu mah aredan. Abdi mah sieun bade nembihan wae ah. Iti Masna lain deui sieunana ngaju undur-unduran ngajauhan Wisnu Kamandaka. Maksudna bisi Wisnu Kamandaka gelut jeung maung. Lamun manehna aya di dinya mah bisi manehna anu dirontok ku maung. Ketayep maung teh maju lalaunan ngadeuketan Wisnu Kamandaka. Sungutna terus-terus ngalorkeun sora anu ngagereng. Wisnu sayaga. Manehna langsung pasang kuda-kuda dina tangtungan jurus Cikalongan. Suku kencana dikahareupkeun. Leungeun katuhuna nyolodor ka hareup. Panon Wisnu Kamandaka mancok neuteub kana usik malikna maung lodaya. Supaya teu kepalingan gerak ku maung lodaya. Pikeun Wisnu mah adu hareupan jeung maung teh geus kasababaraha kalina. Jadi geus teu ragu-ragu deui. Mau ngarontok Wisnu Kamandaka bari ngagaur handaruan. Awakna kumo lebat rek ngarontok ti koro Wisnu. Gerakan maung kacida cepetna. Sabab laluasa di tempat anegda. Wisnu Kamandaka menang panarajang maung anu rek ngarontok ti korona. Gentakna diksu kencana dikagigirkeun. Kilap awakna malik ka belah katuhu. Dengan katuhuna ditarik ka tukang. Sedang dengan kencana didorongkeun ka hareup. Bog teu salah di leungeun kenca Wisnu anu dibarengan ku tanaga nu rongkah. Nenggelkeun awak maung lodaya. Mau ngagaur bangun kaget. Laju awakna dibanting kana lemah. Tapi ngan sagorempal maung lodaya teh hudang deui. Laju kokodomongan deui murka Wisnu Kamandaka. Maung lodaya ngagajel ngarontok di Wisnu Kamandaka. Sorana ngagaur handaruan. Gerakan anak kacida cepetna. Tujuan anak kekeh rek ngarontok ti koro Wisnu Kamandaka. Wisnu gentak luncat deui ka gigir. Bari langsung mapag maung ku tajongan suku katuhuna. Bog tajongan Wisnu Kamandaka keuna kana awak maung. Tapi maung teh siga anu teu nyarieun. Padahal lamun ka jalma geus pasti ngagedebut ni banda mah. Nempok galagat kitu Wisnu langsung nyokot pepongkol tina gananggang anu ngagoler teu jauh ti manehna. Saterusna diabar dina leungeun katuhuna. Sabab nyanghareupan maung mah beda jeung ngalawan jalma-jalma jahat. Maung mah teu boga kainggis, teu boga kasieun. Jadi waktu narajang oge teu make jeung aturan. Di mana wae manehna nyanghareup langsung narajang muruti koro atawa punduk. Kacaritakeun Siti Masna manehna kokompoda nempo Wisnu jojoh patunggalan jeung maung lodaya. Ceuk kasarna mah bakat ku sieun nepi ka bae ngompol. Hatena was-was ku kasieun jeung pelangeun ka Wisnu Kamandaka. Keur kitu reg aya motor ngaraneg. Bu guru geuning aya di dieu. Sareng deui saha itu anu nuju galungan sareng maung. Anu anjeunna datang teh wawuheun ka Siti Masna. Laju tumanya bari sembukat sidak kagetna.
Manehna oge pangnangaranna glebadinya teh peda nempeun maung keur galungan jeung saurang pamuda. Mamang, mun abdi nuju jalan dipegat maung. Itu anu nuju gelut sareng maung teh pun lanceuk Kang Wisnu. Saurna mah asalna teh bantar dengdeng. Siti Masna jang kumaha teu burung ngajawab. Ongko jadi rada regreg teu sieuting sabab cuk ujug aya batur. Jadi teu sieuting siga tadi. Ngan hatena mah angger ting sareblak ingetin ka Wisnu Kamandaka bisi kumaha onam. Kang Wisnu atuh eta mah dulur kuring putrana Abah Pura. Eta anu anyar datang teh ngaranna Sukiwa. Manehna ngumbara di wewengkon Muara Bulian. Ngadon gawe nyieun sirap. Ari pamatuhanna mah cenah di Bungku. Di lembur anu lolobaanana urang lembur. Oh, mamang kenal sareng Kang Wisnu. Iti Masna manis curinghak barang ngareungeun yen eta jalma nu dipikawan ku manehna teh apaleun ka Wisnu Kamandaka. Emang Wisnu oge sok nyaritakeun majar loba batur salemburna sok nyeun sirap di Pilweungan Muara Bulian. Atuh sanes kenal deui Bu Guru eta mah jawara. Ngaulan maung sahiji mah moal naon ieu. Pasti maungna sakedep dia oge kabur geura. Sukiwa nu asalna batur salembur Wisnu Kamandaka geus apaleun kana wawasan Wisnu Kamandaka sabab Wisnu mah aya turunan ti luluhurna. Atuh pangmantuhankeun Kang Wisnu mang bisi Kang Wisnu kumaha onam. Siti Masna kala minta bantuan ka Sukiwa sangkan mantuan Wisnu Kamandaka sabab keukeuh manehna melangeun ka Wisnu. Hari ibu teu babarantun teuing. Abdi mah jalma taya kabisa boro-boro ngalawan maung. Ningali ti kajawan oge sok teras ngayak-yak bakat kusieun. Keun wae Kang Wisnu mah da moal eleh ku maung. Sukiwa kala bibiri gidigan bakat kusieun. Tapi seterusna ngabeberas Siti Masna. Sangkan manehna boga keyakinan yen Wisnu Kamandaka mah moal eleh ku maung. Abdi mah tetep melang mang sieun Kang Wisnu kumaha onam. Siti Masna tetep hariwangeun ku Wisnu Kamandaka sabab maung mah beda jeung jawara. Ari nu dipake hariwangna harita teh masih hutet jeung maung lodaya. Awakna jujur relatan ngimbangan gerakan-gerakan maung anu kacidat cepetna. Sabab maung teh siga anu beuki edan. Sigana peda mangsana kasidalingasna. Beda jeung mangsa anu pernah direwag ku manehna. Mau ngagaur bari langsung ngarontok Wisnu Kamandaka anu ditujuna keukeuh ngarah kana ti koro. Lumantak Wisnu Kamandaka teh jadi karepetan oge sabab geus bisa ngabade bakal ka mana arah panarajang maung. Hait Wisnu kentak cingkrak ka gigir micin panarajang maung anu jumorelat rek ngaranggem ti korona. Sanggeus kitu popongkolan dibabukeun kana hulu maung. Kalian teh seladi popongkol teh nenggel pisan kana beungeut maung. Maung teh ngagaur sieun boga kanyari laju awakna ngabeubet nyebana mah. Tapi sanggeus gigibrik eta maung teh langsung ngadakom bari suku tukangna totojer. Sungutna ngaluarkeun suara ngagereng ngendeurkeun jajantung Wisnu Kamandaka. Maung lodaya teh langsung ngarontok Wisnu Kamandaka. Sorana beuki handaruan. Sigana ieu maung teh jadi beuki edan. Sabab eta maung teh sabarakali kabeunangan ku popongkol anu digunakeun ku Wisnu Kamandaka. Ciat Wisnu Kamandaka gajel ngajauhan maung. Maksud Wisnu teh rek ngadeuketan jungkrang anu aya di seberangan jalan. Dari kudu maehan maung mah Wisnu teh teu tegaeun. Jadi rek diusir wae sina jauh ti manehna. Gaur mau ngagaur deui leuwih tarik. Awakna jumrelat rek ngarontok Wisnu Kamandaka.
Tapi Wisnu anu geus siaga barang menang panerajang ti Mangrodaya manehna langsung ngabebetkeun awakna dina gerakan balik Bandung. Waktu awak mau ngaliwat luhureun awakna sakilat dua suku Wisnu meta. Awak mau anu kumalayang teh dijejek kedua dampal sukuna dikahareupeun. Tumrapna maung teh lir anu dibantingkeun. Awak maung kumoleang kana jungkrang. Laju ngagubrak dina dasar jungkrang. Buru-buru Wisnu ka manaka hudang, laju muru ka sisi jungkrang. Katempoan ku manehna maung teh ngacir ngajauhan di tempat Wisnu ka mandaka. Sigana kapokeun maung teh sabab eleh jajaten ku Wisnu ka mandaka. Alhamdulillah geuning maung teh antukna mah kabur. Wisnu ka manaka ngomong sorangan bari kekeprukan awakna. Sabab papakaianana ledug tepak tarung jeung maung. Nyai ka dieu maungna oge tos kabur. Wisnu ka manaka ngagero ka Siti Masna. Sabab geus teu aya deui anu dipake hariwang. Tapi anu datang nyambeurkeun Wisnu teh jadi duaan, anu saurang mah bari nungtun motor. Pun para wargi rupina terus nyambung anu juluna Asmara Sang Jawara bagian ke-12 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang diparang umur panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugi para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kesang hapunten kana sanes kanten keluluputan kelepatan sim kuring dina anggone ngadugikeun ieu dongeng. Bilih irang nyugemakeun atanapi seureupatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.